anu katiluna eta nya kajadian kamari sore tah batur simkuring leungit telepon poho nyimpen nya dina luhur meja aya jarak setengah jam mah da leungit teu kapanggih kieu tah jadi nya sesuai data nya simkuring panalungtikan ieu mah jalmi-jalmi anu kantos ilang telepon nya HP Android eta teh geus tara kapanggih deui eta teh. Padahal lamun erek nyalabarkeun, lamun aya niat rek mulangkeun da gampang atuh. Nya tinggal ditelepon, telepon aya di dinya. Nya pasti wawuheun mentak disimpen oge teleponna teh. Wawuheun eujeung anu boga telepon ieu. Tah kawas kitu nya babari. Tah kitu nya. Ieu hal-hal anu geus parah nya, geus parah paten nya. Tah lamun leungit telepon geus cadu balik deui tah. Di Indonesia mah nya, teuing di Saudi mah kitu tah. Ngan lamun di Indonesia lamun tinggalin poho atanapi nya lagrag gitu geus cadu dipulangkeun. Padahal sepuh urang mah kapungkur nya, kapungkur sepuh urang. Lamun mulung jambu batu wae oge kudu kanyahoan tangkana belah mana. Kitu sepuh urang mah ti payun. Nya urang Sunda eta. Mulung jambu na walungan berarti teangan heula eta teh. Saha ieu nu bogana walungan terek diopi teh. Lamun heug we jauh nya tah hese kaburu lapar diopi heula. Tapi kekeh di teangan mah eta teh nu bogana teh. Heug we papanggih jeung nu kagunganna wah kawasna mah ieu jambuna teh. Nya rupana teh sarua ieu. Eta teh punten nun sampurasun. Rampes cenah cek nu boga imah teh digedor da. Pikir saeunaon di sana ngagedor kasim kuring ti mana ieu teh gitu tah urang Sunda mah ari sanggamna teh anu namu teh anu hayang anu mawa jamu nu lagrag teh nang mulung tina solokan ieu sanggamna teh hapunten nun sim kuring teh manggih jauh manggih jamu ti belah hilir ieu teh kawasna mah jamu teh anu salira dapat ninggal ciri-cirina mah sami sareng jamu nu ieu gitu da moal teu dibikeun eta teh. Atuh cenah kieu ceuk anu kagunganna teh, mangga teh teuing nya. Atuh pamikiran mah sok tambihan ngala deui. Tah kitu urang Sunda mah nya. Kitu urang Sunda mah. Lain ieu mah manggih telepon oge sidik nu bogana eta. Buru-buru eta teh. Dihilangkeun. Kitu tah nya. Ulah nya tah urang Sunda mah komo teu meunang kitu gawe teh. Bilih urang teh nya da karuhun urang geus nyontohan urang bongana kawas kitu urang ge kudu nurut buat kawas kitu da kuduna mah geus keuna ku paribasa uyah tara TS kaluhur pasti kahandap ta urang anu dihandap meureun kudu katepaan perilaku anu mulia paradaban urang Sunda anu sakitu adiluhungna anu agung nya anu ahung tah eta teh kudu dilestarikeun ku urang teh perilaku kitu teh cing sae cing bahasana cing someah nya urang teh tingkah lakuna tah kawas kitu cing jujur tah itu urang Sunda mah saestuna mah peradaban Sunda mah paling tinggi paling luhur di antara peradaban nu sanesna hapunten sim kuring sanes sanes ngaklim da eta mah memang geus kaciri tina bahasana oge tah kawas kitu nya dina lentongna eta teh nandakeun kabiasaan jeung tabeat kawas kitu nya tah wargi mangaji di mana we ayana hapunten sim kuring sanes mamatahan imah ngan saukur edukasi atanapi sharing kitu nya dasarna memang urang teh geus aya pergeseran nilai atanapi tos aya pergeseran kebiasaan-kebiasaan anu memang dinilai nya henteu sae kitu tah. Mudah-mudahan atuh nya ku ayana video ieu cing kageuing nya sok sanaos duaan atanapi tiluan malah mandar atuh jadi kasayan kanggo sadayana nya.